Gerah gede, gerah lompat, gerah gede, gerah gadak, ulah loba manawi. Cai jadi es, datang rezeki, datang rezeki. Wah, abragadabra. Bismillah. Kena mana dia? Rek mandi di jalan. Ulah ganggu atuh, orang teh ayeuna jadi dukun, bisa narik rezeki imane. Dukun. Orang teh mana emang kelas online. Lain, menang buku warisan ti uyut urang, lengkap jeung mantra-mantrana, bisa manggil rezeki imane. Wah, cing, ayo bisa mah ya bahasa yang orang kan tinggal hiji deui. Coba anjik tambahannya bahasa yang orang ayo bisa mah. Sok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki datang, basreng datang deui. Wah. Bedil, mana eta ember dipake kikituan? Ya jangan bahan piring eta teh. Maaf atuh mak, kan berarti teh praktek jadi dukun. Ya, ai dukun teh kudu bisa nyageurkeun penyakit. Ai mane make kieuan kadon ngadatangkeun penyakit. Nah, mah kan tadi teh abi teh ngadaban si Badil mantra ngadatangkeun basreng. Nah, datang teh kadon emak jeung sapu. Ya, mane nya daripada kikieuan ngaji we cing bener. Ngaji we teu bener maneh mah cing baleg we ngaji heula. Si mama mah teu percayaan ka bakat anak sorangan teh da. A few moments later. Padukun bedil. Ya abi tulungan beri wae hati inget wae ka mantan Pak Bedil. Siapa orang sebenarnya orang siapa? Ya, obatnya ya. Iya bawa ya ada ogan. Ya, bawa ada ogan. Terus kayak campur aja dadaunan. Kayak meuli pecin we di imah. Da di dia tadi geus beakeun pake ngaliwet. Dicampur we jeung cai hujan minggu kamari. Ya. Cai hujan oge dipake nyebor kembang kamari. Bahaya we atuh eueuh cai hujan mah kucing kocok ge sarua wae meureun atuh padukun. Euy, serius euy. Kayak ge mantan mana bakal datang deui. Mantan orang gitu berubah jadi ucing. Padukun. A few moments later. Sudahlah anakku Bedil, daripada jadi dukun bobodohan, mending batuan emak di dapur. Tapi emak percaya kan Bedil suatu saat nanti bakal sukses. Percaya, tapi untung jadi dukun, mending dagang cilok weh. Tah bener, dagangan make pecin tadi Bedil. Ya, Masih laris. Goblok.